Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin binuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia teh sok dibere nafsu jeung dibere akal. Are malaikat mah akal ngumpul, ari sato mah nafsu ngumpul ya. Manusia sok dibere akal jeung dibere nafsu. Ngan nafsu teh bogaeun musuh jeung bogaeun karesep nya. Naon musuh nafsu jeung naon karesep nafsu? Karesep nafsu mah awak cager nya, barudak calalager, usaha lancar, sapi anakan, domba aranakan, ta eta teh naon? Karesep nafsu. Usaha lancar, barudak calalager, ta eta teh balad nafsu. Musuh nafsu mana? Sabalik eta. Sapi anakan paeh anakna, indungna malah gering nya. Domba anakna dua paeh hiji nya. Barudak garing, tah usaha mararacet nya. Usaha bangkrut, dagang kantun naon? Kantun hutang, nutani kantun daki, ta eta teh musuh nafsu. Teu sadar nafsu mah teh dibere eta teh nya. Da karesep nafsu mah nu tadi nya, awak cager, sapi aranakan bari jag-jag, domba aranakan bari dua-dua, pamajikan gak calalager, barudak calalager, usaha naon? Usaha lancar, tani teu kantun daki, mararuncul mah pare melakna naon oge henteu rugi. Tah eta teh nafsu boga karesep jeung nafsu boga kambung, boga kamusuh. Tah eta teh musuhna naon? Musuh nafsu anu teu cocok jeung saha teh?
jeung hate mah kitu tah. Tah eta teh mun ceuk bahasa Arab nama man'u nya. Anu mata ku Allah dibere man'u, naon ari man'u teh nu teu cocok jeung saha? Jeung kahayang, nu teu cocok jeung nafsu, nu nafsu mungeun gitu tah dibere eta teh, dibere cagring, dibere sapi paeh eta teh man'u. Lain nu mata ku Allah dibere man'u eta teh sabenerna mah kanyaah Allah eta teh. Nu mata ku Allah dibere man'u eta teh kanyaah Allah. Naon make nyaah? Supaya anjeun cicing di saha? Cicing di Allah. Sabab keur cager ge, keur usaha lancar ge teu naon? Teu syukur, teu eling. Kana liang masjid sereg, ya, ka pengajian sereg, ka Allah teu eling, boro-boro teu salat, keur salat ge ablon-ablonan nya. Teu sesuai jasad salat aya hate abres-abresan tah. Sesuai eta teh, sesuaikeun jasad salat hate kesina salat. Nah, jadi mun mata ku Allah dibere man'u teh, man'u teh anu teu cocok jeung hawa nafsu, jeung kahayang nafsu. Sabenerna mah eta teh kanyaah Allah eta teh. Man'u teh usaha rugi teh, usaha aya nu nipu kalaka. Eta teh kanyaah supaya anjeun cicing di saha? Cicing di Allah. Nu mata di mana-mana datang cocoba ti Allah urang ngarasa nyeri. Rasa teu betah tah eta teh kusabab di urangna teu ngarti gitu. Teu ngarti di urangna belet. Kuduna mah urang teh ngadua ka Gusti teh hoyong dibisakeun sobar dina nalika keur usaha rugi, hoyong dibisakeun sobar nalika keur anak sapi pae, hoyong dibisakeun sobar ku Allah nalika salaki maot. Sobar teh eta teh pertulungan ti Allah. Saha nu bisa sobar? Ya, di mana orang datang musibah kudu sobar. Istainu bisobri wassalah. Tuh. Kudu ngadua urang ka Allah hayang dibisakeun sobar nalika rugi, keur nalika keur datang man'u teh ke anu teu cocok jeung kahayang nafsu. Jadi paparin teh atawa beunghar atau pakir nya, pakir ge gitu. Aya nu jadi alus, aya nu jadi goreng. Pakir oge, panlayan pakir teh naon? Beunghar. Pakir oge aya nu jadi alus eta teh, aya nu jadi goreng. Beunghar oge bisa jadi alus, bisa jadi goreng. Tuh. Keur naon? Keur pakir bisa sobar eta jadi naon? Jadi hade. Keur pakir teu bisa sobar jadi naon? Jadi goreng. Keur mah pakir jadi naon deui? Teu sobar notorogan eta teh.
Menghar oge nya, jag oge bisa jadi alus, bisa jadi goreng. Keur beunghar bisa syukur eta jadi naon? Jadi alus. Keur beunghar teu bisa syukur jadi naon? Jadi goreng. Tah gitu. Jadi alus nama tergantung hate. Lamun keur syukur naon, lamun keur papanggih jeung kabungah bisa syukur eta jadi alus, lamun papanggih jeung kasusah bisa sobar eta jadi alus, lamun keur papanggih jeung kasusah teu sobar eta jadi goreng. Mata aya jamalul jamal, aya jamalul jalal, aya jamalul jamal, jamalul jalal, aya jalalul jalal. Alus dina perkara anu goreng. Tah gitu. Aya jalalul jalal, aya jalalul jamal, aya jamalul jamal, aya jamalul jalal. Aya nu alus dina perkara anu goreng. Kapan ceuk nafsu mah naon teh rugi teh cocok ngan kusabab dibisakeun sobar ku Allah jadi we naon, jadi we hade. Mata jalalul jamal, tuh jalalul jamal, aya jalalul jalal. Keur mah kokoro hek teu naon, teu sobar eta teh jalalul jalal. Aya jamalul jamal, nya beunghar, nya cager, nya syukur. Tah eta jamalul jamal. Aya jamalul jalal oge, beunghar cager tapi teu naon, tapi teu syukur. Tah eta teh jamalul jalal, alus dina perkara anu goreng. Gitu kan. Jadi eta teh tergantung hate urang. Lamun hate urang naon bisa sobar sanajan keur datang naon, datang manhu jadi nikmat gitu. Urang tara ngarti nalika datang manhu sok nyeri hate, sok teu sadar gitu. Padahal mah innama yu'allimu kalmanhu li adami fahmika anillahi pihi. Eta ceuk bahasana teh. Innama yu'allimu kalmanhu li adami fahmika anillahi pihi. Lamun urang rugi usaha tuluy nyeri teu sadar, tah eta teh naon? Karena teu aya ngarti eta teh ka saha? Ka Allah. Teu ngarti ka Allah, teu dibere ngarti ku saha? Ku Allah. Lamun dina nalika datangna pae sapi hek teu nyeri, hek nyeri urang teh hate teh teu sadar. Hilang salaki teu sadar nyeri hate, leungit duit teu sadar nyeri hate, bencana pamajikan gering, barudak gering teu sadar. Tah eta teh teu ngarti. Padahal Allah teh ngahaja sina cicing di saha? Sina cicing di Allah. Tuh innama yu'allimu kalmanhu li adami fahmika anillahi bihi. Mun urang rugi, mun urang gering usaha rugi, tuluy nyeri hate urang, tuluy teu sadar. Tah eta teh gara-gara naon? Karena teu aya ngarti ka saha? Ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah kitu tah. Mata teh pentingna ilmu tauhid teh kitu tah. Urang teh sok hayang ari maot husnul naon mah? Husnul khotimah masuk hayang ngadoa teh mudah-mudahan urang teh maot sing husnul
khotimah. Padahal eta teh nu disebut husnul khotimah teh nya ceuk tauhid mah ti mimiti balik nya ibadah usul tepi ka saha? Tepi ka maut. Ari ceuk mana pikir mau husnul khotimah teh nu tadina tara salat, tadina tara zakat, ayeuna jadi sok salat, jadi sok zakat. Sarua eta kan eta mah mana pikir. Ari nu disebut husnul khotimah ceuk mana tauhid mah tim dibalik ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teh usul nepi ka maut. Gitu. Ejek pikir mah kitu. Ejek pikir mah tadina sok salat, ayeuna sok salat, ayeuna tara salat, ayeuna jadi osok salat. Mun tadina tara ngaji, ayeuna osok ngaji. Husnul khotimah cenah eta ge alus. Matak awaluhu pillah, awasatuhu pillah, wa akhiruhu pillah. Matak urang teh parentah ngaji oke gitu kan, hitung-hitung ngaji teh micenan dosa gitu, hitung-hitung tobat we at-taibu minadanbi kama ladan bala. Nu tobat tina dosa eta seperti jelema anu teu boga dosa. Ulah sampai ka kena kulaknatan gitu, dilaknat ku Allah nu tara ngaji. Jalma nu dilaknat mah gitu tanya. Jalma nu dilaknat ku Allah urusan dunia sulit, urusan akhirat sulit. Poek urusan dunia, poek urusan akhirat. Eta dilaknat ku Allah eta teh. Jadi sulit rezeki dohir, sulit rezeki batin. Mudah-mudahan di awal dugi ka akhir masing aya manfaatna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di parat majlis, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighil wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighil wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik